Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis manane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sabada nyanggakeun tahiyatul keislaman kurupana bismillah sinareng alhamdulillah. Puji kali syukur hayu sami-sami kurang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Manawi dina dinten ayeuna urang pandagri dina channel YouTube Tabriji Kosmos. Insyaallah dina dinten ayeuna urang bade medar materi salah sahiji materi kangge kelas 10 fase E dina pelajaran bahasa Sunda nyaeta judulna dongeng. Kos kumaha dongeng, kos kumaha bag-bagan dongeng, kos kumaha ciri-ciri dongeng, kumaha papasingan dongeng, struktur dongeng, bahkan kumaha cara ngadongeng. Insyaallah ayeuna bade dikupas. Mudah-mudahan pertemuan urang dina dinten ayeuna sing aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala, khususna pikeun urang sarerea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ngadon dina bab kahiji modul kahiji materi anu bade dugikeun dina judul dongeng diantawisna subbab materina ngeunaan kana hiji bag-bagan jeung ciri-ciri dongeng. Anu kaduana nyaeta teu aya sanes struktur sareng jenis-jenis dongeng oge kumaha carana ngadongeng anu sae. Tah sakasajina eta subbab materi anu bade dipedar dina masalah dongeng. Tah kokituna mangga regepkeun ku sadayana. Non hartina dongeng para wargi sadayana. Ari dongeng teh nyaeta salah sahiji karya sastra wangun carita rekaan anu mere kesan pamuhalan tur ukurana parondok. Lamun ditingali kana bag-baganana memang aya oge dongeng anu kesan pamuhalanana teh henteu karasa kitu. Nyaeta di antawisna dongeng-dongeng anu nyaritakeun kahirupan sapopoe. Contohna seperti kawas dongeng si Kabayan. Eta dongeng si Kabayan teh nyaritakeun anu carita pamuhalanana teh henteu karasa gitu, da kos anu bener gitu. Nah, ditingali kana eta dongeng teh sumobarna kalawan lisan. Artina nyebarna teh ku lisan. Tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejen. Munasabah upama aya hiji dongeng anu boga rupa-rupa versi. Itu umumna lalakon anu dicaritakeun sadayana ge pamuhalan pisan, artina teu asup akal. Bopalakuna boh caritana. Upama misalkan sasatoan bisa nyarita dina contoh dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Contohna oge misalkan perahu jadi gunung dina sasakala takuban perahu jeung jalma jadi maung dina contoh dongeng anu judulna sasakala maung panjalu jeung rea deui lah pokona mah. Isi dongeng umumna ngandung piwuruk atawa ajen inajen. Upama bae misalkan jalma bener tangtu menang ganjaran, sabalikna jalma salah tangtu bakal menang siksaan atawa cilaka. Sangkan maksudna nikenan kudu ngagunakeun akal atawa kudu hirup sauyunan ngarah repeh rapi. Tapi para wargi sadayana dongeng teh sabenerna kaasup kana carita balaria. Geus jadi milik rakyat, makanya disebutna folklore gitu. Sakumaha sarerea bangsa boga karya sastra anu disebut dongeng jeung tradisi ngadongeng. Dongeng dina sastra Sunda oge loba anu geus kolot umurna. Setiap wewengkon pasti ngabogaan dongeng gitu. Nah, dongeng Sunda terus mekar tapi ka ayeuna rea jeung dongeng anu dikumpulkeun tuluy dicetak jadi buku. Aya oge anu ditransformasi jadi sajak, bahkan jadi carpon atawa novel.
atau bisa dikana naskah dramakeun, bahkan aya oge anu difilmkeun. Naon sih tujuanna? Taya sanes tujuanna mah pikeun ngarojong dunia atikan, khususna pikeun atikan budi jeung ngawariskeun kearifan lokal. Aya dongeng anu asli atawa anu sampakan hasil rancagian urang Sunda. Aya oge dongeng sampeureun hasil nyadur tina carita deungeun. Dongeng sampakan anu tuluy dibukukeun eta diantarana dongeng Sunda tahun 1810 susunan Deka Ardiwinata, nu judulna teh Salawe Dongeng-dongeng Sunda tahun 1811 susunan MC Playte, Dongeng-dongeng Sasakala tahun 1842 susunan Muhammad Amri, Nyi Bungsu Rarang jeung Dongeng Sunda Buhun tahun 1864 eta susunan Ajib Rosidi jeung Rea-Rea. Nah, ari dongeng sampuran mah diantarana bae Pusaka Ratu Teluh eta saduran tina dongeng India tahun 1832. Sikabayan Jadi Dukun eta saduran tina Medicin Magleliu karya Molière jeung Sajabina. Dah kos kitu. Para wargi sadayana salajengna nyaeta ciri-ciri dongeng. Naon sia anu jadi ciri tina dongeng sehingga ngabedakeun jeung karya rekan anu sanesna, karya fiksi anu sanesna. Dina dongeng supados teu pahiwal jeung nu sanes tantuna ngabogaan ciri. Ciri anu kahiji nyaeta caritana basajan. Maksudna kumaha? Jadi dina dongeng teh carita anu ditepikeun dina dongeng teh basajan jeung biasana parondok. Nya kitu deui basa anu digunakeun oge sok basajan. Alasanna mah lantaran dongeng mah didengekeun ku barudak anu tangtu bae kamampuh eta budak teh teu sami dina bahasana, teu sami secara orang dewasa jeung sajabina. Tah saingga cokolot mah lamun budak biasa ngadongeng gitu atanapi sok didongengkeun ku kolotna atau mineng macakeun dongeng eta bakal pinter cur cerdas. Memang oge margi aya transformasi naon wae kepekaan tina otakna. Anu kaduana ngandung ajen atikan. Nah disebut ciri anu kadua aya ngandung ajen atikan. Ciri anu pangpentingna dina dongeng teh nyaeta aya unsur atikana, jadi unsur moral atanapi unsur pendidikanna. Pangpangna anu patalina jeung akal budi. Nah unsur atikan teh ditepikeunana henteu langsung tapi ngaliwatan gemblengan eusi carita. Misalkan saupamana aya jalma sabar, tawakal, menang bagja atanapi jalma deleka jeung cilaka bakal menang cilaka tangtuna gitu. Ciri anu katilu nyaeta dongeng teh boga konvensi atawa improvisasi. Nah make kitu tingali ku urang bahwa dongeng teh boga pola anu maneuh henteu robah-robah eta disebut konvensi. Contohna misalkan dina dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet nalika maling cabe. Polahana anggar we kitu, monyet ngajak ngala cabe ka kuya di kebun patani. Waktu keur ngala cabe kapanggih ku patani. Ku akal mah tarekah kuya gitu, akhirna monyet kaolo daekeun di kurungan. Kuya tetudos dipencit saenggeus kanyahoan rek dipencit, monyet maseaan kuya tapi akhirna piceun ku patani. Terus kadituna monyet kabur kaleuweung. Tah ari improvisasina nyaeta robah-robah nama dina bentuk dongengna atau dina warna dongengna. Najan pola nama anggar tapi kadang-kadang robah na dongeng anu tipikeun ku gumantung kana suasana jeung kamampuh anu ngadongeng keunana kitu. Ku ayana improvisasi eta muncul dongeng dina sababaraha versi kitu. Anu salajengna nyaeta ciri dongeng teh teu kapaluruh anu ngarangna. Naon sababna? Sajabat tipok solor atanapi kaasup kana carita rakyat, dongeng teh kaasup kana carita anu memang geus di setiap setiap wilayah atanapi setiap
wewengkon itu ngabogaan dongeng masing-masing, maka disebut carita balaria teh. Jeung teu kanyahoan saha anu ngarangna eta swasa jabiti nyebarna kulisan oge. Anu salajengna ciri anu kalima nyata dina dongeng teh ngabogaan ciri jeung anu sejen bahwa dongeng teh ngandung unsur pamohalan. Biasana umumna anu dicaritakeun dina dongeng teh pamohalan pisan, boh palakuna boh caritana atanapi sajabina. Misalkan contohna arek dongeng sasatoan atanapi tutuhan bisa nyarita jalma bisa ngapung atawa barang paeh paripolhana siga jalma kitu ta eta anu disebut unsur pamohalan teh. Jeung anu kagenep nyebarna sacara lisan. Jadi dongeng mah sumebarna berkembangna ti hiji dongeng ditepikeun ka batur terus eta biasana tatelepena ti hiji jalma ka jalma sejen. Nah, munasabah upami aya hiji dongeng anu boga rupa-rupa versi teh kusabab eta nyebarna kulisan teh gitu. Para wargi sadayana sajengna ningali kana maluruhna jenis jeung struktur dongeng sanggeus hindap maham bag-bagan jeung ciri dongeng. Ayeuna urang pedar ngeunaan kana jenis jeung struktur tina dongeng. Tujuanna taya sanes sangkan hidup weruh kana rupa-rupa dongeng jeung bisa nganalisis dongeng dumasar kana struktur jeung strukturna. Nah, anapun jenis-jenis dongeng diantawisna aya fabel, parabel, legenda, aya babad atau napi sage bahkan aya mite eta contoh-contohna. Para warga sadayana sajabat eta aya anu ngaranna struktur dina dongeng. Minangka karya sastra anu direka dina basa lancaran, dongeng teh boga struktur carita anu ngawangun gemblengna eusi dongeng. Nah, ari struktur dongeng diantarana aya jejer atau tema, aya palaku atau tokoh, aya latar atau setting, aya galur atau napi alur, aya puseur sawangan atau point of view dan jeung oge aya amanat. Nah, naon arti ngaranna jejer? Jejer teh tema gagasan awal anu hayang ditepikeun ku pangarang dina karyana. Nah, aya jejer inti tina sadayana carita anu kapanggih lamun urang geus rengse maca atawa ngadengekeun eta dongeng. Anapun palaku biasana aya anu antagonis, aya anu tritagonis, aya anu protagonis. Aya latar dibagi tilu, aya latar tempat, waktu, jeung kayaan. Bisa subuh, tempatna bisa nuduhkeun leuweung atawa kampung atawa nuduhkeun patempatan, jempling rame, nuduhkeun sedih jeung sajabina. Eta anu kasup kana tempat gitu nya. Aya ge galur, aya dina galur berarti jalan caritana aya alur maju, aya alur mundur, aya ge campuran gitu. Maksudnya galur teh runtuyan kejadian anu lumangsung ti awal tepi ka akhir. Nah, galur aya tilu, aya marele berarti maju, aya alur mundur berarti flashback jeung mobok tengah atawa campuran. Ari dina dongeng mah ilahna ngagunakeun galur merere atanapi maju. Aya ge puseur sawangan. Puseur sawangan mah nyata point of view teh cara nyawang anu dipake ku pangarang tina midangkeun pelaku, latar jeung kejadian carita. Nah, puseur sawangan teh aya dua, aya gaya jalma kahiji jeung jalma katilu. Tunggal disebut narator. Jeung dina dongeng mah geus ilahar ngagunakeun gaya jalma katilu tunggal. Amanat nu terakhir aya amanat anu ditepikeun dina eta-eta dongeng teh kos kitu. Tah kitu para wargi. Nah, para wargi sadayana kanu terakhir nyaeta biasana sok aya nu ngaranna ngadongeng. Anu disebut ngadongeng teh nyaeta nyaritakeun deui dongeng kalawan ngirut, pikaresepeun, ekspresif jeung katepikeun isi caritana. Nah, kumaha carana supaya ngadongeng urang ngeunaheun ekspresif jeung kreatif teh? Nomor kahiji, urang kudu ngawasa caritana dari awal sampai akhir, kudu ngawasa caritana. Anu kadua hade sorana, arti hade sorana teh kadangu bedas di awal sampai akhir teh bedas. Artina bedas di dieu tarik launa mah atawa gancang nyaritana kumaha
dina isi dongengna. Anu katiluna merenah ekspresina dina tatap muka tanapi dina pesemon, bahkan efektif gerakanna atau gesturna supados saluyu jeung anu isi dongeng anu arek ditepikeun. Lamun hiji dongeng kedah kurang ditepikeun teh minimal 4 eta anu kedah ku urang di kawasaan kitu. Tas kitu anu kapiatur, mudah-mudahan aya manfaatna ieu materi dongeng teh sajabina mungkin urang regepkeun deui urang pada deui materi ngeunaan kana dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.